Bismillahirrahmanirrahim. Al-fana'u arifana. Pana teh hate teu ningali ka makhluk. Jadi makhluk kabeh leungit tina pada ku hatena pana terus. Eta yudiru ngadohirkeun itu pana atau hidak kana tauhid. Ya dohirna tauhid mah dina nalika makom pana. Can nepi ka makom pana mah can nemrak tauhid dina hate teh can. Faida panaita maka di mana-mana, faida apnaita di mana-mana manakeun anjeun. Anta tegasna anjeun, ayyuhal abdu eling abdi. Anta tidiri anjeun. Anta tina hati anjeun. Anta bika tegasna dina hati anjeun. Al-ghairu ka makhluk. Man tegasna perkara subhanahu wa ta'ala saliat Allah ta'ala. Di mana-mana anjeun ngaleungitkeun makhluk tina hati anjeun. Yakni di jamu sonit al makhlukati kaya pirang-pirang makhluk. Yakni di jamu sonit al makhlukati maksud dalam sonit teh goer teh al makhlukati pirang-pirang makhluk. Min jinsin tina min jismin tina jisim wa ajaihi jeung pirang-pirang jisim. Wa ya itu ajza eta aljildu kulit walahmu jeung daging wal udbu jeung tulang wa guru jeung dianti udbu wa min sifatin jeung tina sifat nahwil ilmi seperti ilmu wal jahli jeung bodoh wa gurihi jeung lianti itu jahlu kaliwat bauna wal jahli nahwil ilmi wal jahli la soal minad da'awal kadibati tina pengakuan anu bohong. Amin fi'lin jeung tina pagawean. Nahwil ikhtiyari seperti ikhtiar wal infisami jeung kasab. Wal harokati jeung robah wa sukuni jeung cici. Wal qiyami jeung nantung wal qudi jeung yu. Wa ma jeung perkara asbahun yang rupaan kana itu mat naun dalika itu madkur. Jeung perkara anu nyarita anu nyarwaan kana dia. Biaisu arota kawan sekira-kiranya anjeun. Wa takota dengekankeun anjeun. Anak kula hasanya nitru kabeh. Anak kula kana sanya nu kabeh minal madkurati anu ditutur kabeh. Hatta lahdatan sehingga sagedeung minal jabni tina kicipanon. Wa khatiron jeung kertek fil qalbi dina hate. Lambil ka wa milik lakapikeun anjeun. Wala su'ura jeung kaya kayang. Wala hisa jeung kaya perasaan lakapikeun anjeun. Fil haqiqati dina sanyatana rasa dina sanyatana kabeh di anna wujudan kana sunah wujud al majaziyah anu bangsa majazi wa itu wujud ajan al wujud majazi eta adamun mahmud wa khulas indahum munggu arifin bana maka pertela jawabu ida afnaita jawabna lapan ida afnaita itu harus terstandar itu urun taman kalawan dohir anu sampurna bil ilmi ilahi kalawan ilmu bangsa kepangiranan bi ilmillahi kalawan ilmu Allah wa bi ilmi laduni atau kalawan ilmu laduni allati anu mahalu di tempat laduni tapi ainul qalbi dina panah hate wa ya itu panah hate eta al-basiratu basiro bisiru atau nasir la bi ilmi aqli naqtiko lain ilmu akal naqtiko allati anu warituladi eta manbaul maasi sumberanana pirang-pirang kadurhakaan wal kufrani jeung kekufuran. Naon tauhiduka tauhid anjeun. Di mana-mana anjeun pana ti makhluk, di mana-mana hate anjeun pana ti makhluk, pertela tauhid dina hate. Kusabab naon? Kusabab ilmu bil ilmil ilahi, kusabab ilmu laduni. Allah ngawurukan ngadatangkeun nur kana hate anjeun. Sifat goreng hate nyingran di mana geus caang ku nur Allah eta teh nur Allah teladuni maka anjeun tajalli kana nunggalna Allah tajalli kana wujudna Allah tauhid itu dia fa'ilun bana ari fa'il ari teh eta fa'il ngalapan bana ai wahdaniyatullah itu kita nunggalna Allah wan firuduhu jeung tulisna nunggalna Allah fi sirrika dina hati anjeun wa fi basiratika jeung tulisna dina basira anjeun annabi nu nganapikeun wal mani
jeung anu nyegar al awil musilatu atau anu leungitkeun lisyirki kana musyrik. Bil kufri tegasna kufur billahi ta'ala. Musyrik teh kufur sebenarnya. Ya mah lain kufur musyrik teh kotok teh hayang. Sababna iman belum satu musyrik. Binau aihi kalawan dua warna itu syirkun. Binau aihi syirki dohiri wal batin tegasna kalawan dua musyrik dohir jeung batin. Al mazkur ini ditutur di duanana awal kitab dina mimiti kitab. Pandur mangka kudu ningali anjeun hunaka kana itu bab. Pek tingalian ku anjeun. Al mustalzimi atuh sifatna musyrik an-nafiu anu nganapikeun itu. Al mustalzimu kan itu tauhid an-nafiu al mustalzimu anu ngamistikeun ilmu qadiru anu masti dikas didali kalau kasada wajul mujsimu jeung anu ngamistikeun binaqil wahmi wal khayali kana eueuhna wahab jeung khayali. Tauhid teh anu nyingraikeun wahab jeung khayali nu nyingraikeun musyrik gitu anu ngamistikeun kana eueuhna wahab jeung khayali. Tauhid teh jadi selagi can aya tauhid mah wahab jeung khayali mah aya keneh wae. Bi adamil wahmi tegasna kana eueuhna waham sangka salah wal khayal jeung hayalan. Al manfiyaini anu dinapikeun duanana wal ma'dumaini jeung nu dieueuhkeun duanana. Pawujudan teh wujud fil khariji dina buktina. Nyata nama waham jeung khayal itu wujud ieu. Ngan kulantaran naon anjeun yang kawujud ka makhluk jadi timbul waham jeung khayal. Mata lamun hayang leungit waham jeung khayal tina hate kudu tauhid, kudu makrifat ka Allah. Salagi can nauhidkeun Allah jeung makrifat ka Allah mah pinu we nah hate waham jeung khayal. Mata kieu teh melak sugan dina keun, rek kieu aya teh sugan anu susugan. Riweuh melak sugan meureun menjadi suni mah aya. Wa ma yabinu jeung teu pertela maya dharu terisna teu dohir laka ka anjeun ayah terisna sama naon tauhiduka tauhid anjeun fi basiratika dina basirah anjeun ay infiro duhu ta'ala tegasna nunggalna Allah ta'ala illa idza kharajta angin di mana-mana keluar anjeun panaita tegasna panah anjeun anta tegasna anjeun datika tegasna dan anjeun. Macam perkara yang ta'ala kudu cuman kali itu mabiakan itu dah. Wa ibatika samarta manun sampurna angka diri anjeun. Angkal bika tegasna tina hate anjeun. An nafsika tegasna tina diri anjeun. Wa an sakirul agyari jeung tina sakarina pirang-pirang agyar. Aliyu mukamana tegasna mukawana. Al mutabayyirati anu rarubah. Bihaitsu yak subuh kalawan sakira-kira samar. Anak di qalbika tina panaku hate anjeun. Naon wujuduka wujudna anjeun wa wujudul makhluqati jeung wujudna pira-pira makhluk asoro maka jadi nang hadal alam ieu alam eta bayadun belas minan nuri tina cahaya laisa wa fi tadina itu nur naon saya naon binadri aidil qalbi dina panempo panon hate au fil itiqadi atau dina pertikadan wa kayfiyatu hadzal nadri ari pertingkahna ieu ningali gomin kudu meureukeun anjeun ainaika kana dua panon anjeun wal aula jeung nu leuwih utama eta fi baitil muslimin dina imah anu poe lamun wiridan masuk ka kamar paleuman ngala anjeun teu naon-naon diri ge teu kaciri iwal tira rasaan kali eta hungkul mau wiridan dicoangan listrik ge anu 50 watt puguh loba poster da kamar budak itu si Ronaldo ingat aya poster Persib wah ieu masjid jeung eta pakurna ge di dinya mah bener ieu kaganggu ku mana popan poe kan ora teu kaciri naon-naon lamun teu poe hese marumanana ieu mah sakelaran parem bae ari parem awak kabeh karina rasa unggul awak teu kaciri parem bener
Langit hijab teh tah. Sabab hijab anjeun teh loba. Al khalqu hijabun. Makhluk salianti diri hijab. Wan nafsu hijabun, diri anjeun hijab. Wa dzikru hijabun, ingat keneh kana zikir ge hijab. Wa tauhidu hijabun, sadar keneh kana tauhid ge hijab. Fafna anit tauhid tasil ilallah. Kudu geus pana tina tauhid, majlub nalika majlub dohir tauhid. Bener eueun wujud liar Allah keur majlub. Da eueun naon dina hate ge diri ge aing Allah, tauhid ge Allah, sagala ge Allah. Matak alpana wujudilun tauhid. Pana tina diri ti makhluk komo nu sejen. Ngadohirkeun tauhid dina hate. Salagi can panama hate inget keneh kana motor subhanallah. Tauhid bunga moal aya ge. Ya di imah poek la yuro tadi tingali fi dina itu baitun mudlimun naon saeun naon sumandur tuluy ningali anjeun di qalbika kuati anjeun pokokka kasaluhureun anjeun sumpah tahta tuluy ka hanapeun anjeun supaya minata kakatuhun summa yasaruka tuluy kana kencaeun atau yasarika teu naon sumandur bikol bika pokokka ya saroka maksudnya kakencangan anjeun cuma amamaka tuluy ka hareupeun anjeun cuma khalaqaka katukangan anjeun bae suli lani hayata sehingga urang tuntungna cuma wastoka tuluy kalabaheun anjeun tengah-tengah anjeun aya jismaka kana jisim anjeun reret diri ge geus eueuh ila Allah syai'at sehingga eueuhna naon nepi ka eueuhna naon fiha dinu kabeh illa antara angin ningali anjeun nuron mumtalian kana nur anu pinu fi kulliyatiha dina sakabehna itu nu kabeh wahadanan ru kali ieu paningali wal itu hadanan ru eta al musammal dengan bil mukasafati mukasafah tah ngaran mukasafah teh eta kieu jangeul beureum mana teh cicing we ulang cenah ulah apa beureum tuluy dina peureum teh hate beuntakeun poe kalau luhur tungtungna poe kamu tukang hareupeun loba urang poe kamu naon-naon mun poe eta geus ganti ku caang nu caangna tina sifat Allah eta ngaranna mukasafah ade pahili jeung ka alam jin orang subhanallah subhanallah purai teh caang ari teh alam jin ade ari bedana mukasafah ka malakut jeung ka alam jin rasakeun ku anjeun lamun brai ningali aya sahwati nubus alam jin brai teh aing nempo kejadian waduh aya gedung hebat aya ku kabitaun eta nu katempo teh alam jin sanes lamun brai caang hate ya macam anak kunur sifat Allah cirina naon dina hate eueuh sahwati nufus ruksak ku caangna hate ningali kana nur sifat Allah teh ruksak anu gareng dina hate riya ujub syahwat dunia eueuh kabeh tah eta mukasafah lamun poe tadi diganti ku caang bari hate anjeun kosong tina sahwati nufus eta caang malakut nu timbul tina nur sifat Allah dunia macaan kunur asal al panon poe malakut macaan kunur sifat Allah jabarut macaan kunur dat Allah tak gitu beda caang teh nya ayeuna ge di masjid caang ku listrik Imam Nawawi mah lamun ngaji teh terang ke lampu caang lamun nulis caang tina sela-sela ramona terang ke lampu urang lamun teu make lampu caang teh kecar aya karomah entak mun aliran urang prek aja sampai caangna kudu asal al-al tak gitu kan
Mukasabah eta ngaranna. Ya kan, muhadharah, mukasabah, muayana, musyahadah 4 tahap. Ada sih ingat. Eta mukasabah nu kadua. Muhadharah mah hate hadir di hadrat rububiyah. Lamun urang keur lempang, Allah keur ngatur kieu ka diri kuring. Allah keur nyiptakeun lempang di diri kuring. Allah keur ngabisakeun eta muhadharah. Mun aing bisa eta mah teu goplah. Tapi lamun rasa dibisakeun ditekadkeun ku hate, Allah keur nguatkeun lempang kana keur ngagerakeun lempang kana suku. Eta muhadharah. Mun sadar diri ieu keur diwujudkeun, ieu keur dikuatkeun, ieu keur dibisakeun, muhadharah eta. Minimal muhadharah tu. Mukasabah mah sajarawan eta, leungit makhlukna. Diri urang leungit, suku eueuh teu katempo makhluk. Mukasabah nu tadi poe geus ganti ku caangna caang malakut, mukasabah tadina caang eta mangke papangihna jeung malaikat. Papangina jeung kejadian anu rek turun ka dunia misal isuk rek kejadian anu katempo di misal aya. Eta ledang mukasabah betul. Ningali roh urang. Di mana? Di malakut roh urang. Pangi aing jeung roh aing. Da tadi mukasabah ka malakut. Ningali ka aras, ka kursi, ka kolam, ka malaikat, pangi jeung malaikat mulih. Tadi alam malakut kudu ganti heula poe panempuh hate nu tadi ku caangna malakut, caang aya 2, caang alam jin, caang alam malakut. Nu loba jadi di dukun teh, nu tukang ngaji jeung dikir, nu samat alam jin dia di dukun. Jama datang abdi rek dagang senal ka Bali. Cuk jin di alam jin. Ulah sarugi. Ngahare bos. Untuk kalau ayah buah sarang sekarang cili itu dindingnya, tak kena hati dari hati mah, hati dia Allah mah, karena hati betul ni karena cili mah jin sih, balik siapa? Karena cili yang ada jin sih setan mari itu kan deh. Lalu karena hati beda, timalikan mulih betul. Lencang jin dengengan sih kita balik, tak suka nyalahan. Geuning masalah dina TV. Kunaon sih boga bapak dipaehan, lamun hayang beunghar aya harewos ka aing paehan bapak, dipaehan bapak. Setan mari deui teh jin. Ulah didengen nu harewos ka teuing mah gede. Setan mari. Jin eta. Oh di malaikat mah kana jadi ieu. Ka mana? Kana hate. Kotor datang, itu ti malaikat panggil jauh. Mukasabah kuduna, can mukasabah ngaku mulhi, ngaku ilham, aing meunang ilham putih. Lain ti jin eta mah, lain ilham ti malaikat. Adanya paling isi ilham jeung ti jin. Setan mari gitu. Di antara wasayati jeung bakal datang naon bayanuha papertelaan dan itu mukasabah. Insyaallah mengersakeun sallallahu taala Gusti Allah taala. Bi antara ku yang ningali anjeun hakanu kabeh. Kullaha teu bisa sakabehna nu kabeh. Wa domiru ari domirna eta rajiun balik ila nafsika kana diri anjeun. Masa ilu agyari jeung sakalina pira-pira agyan. Ayo mukawanati teh Islam pira-pira akwan. Kuliah teh disena sakabehna akwan. Nampo anjeun ka sakabeh makhluk termasuk kana diri minallahi ti Gusti Allah taala. Ai min khalqillahi taala tegasna tina padamuna tina makhluk Allah. Kabeh nu kaciri tadiku urang teh makhluk Allah. Asal apa? Allah. Wa takdirihi jeung timbul tina takdir Allah. Amana ari mana wallahu taala alam. Al makhluqu ari makhluk eta la yakhluqu teu ngadamel makhluk. Nafsahu kana dirina makhluk. Wala yuhiha jeung teu ngahirupkeun makhluk ha kana itu nafsu. Wala yuskinuha jeung teu nyicingkeun itu makhluk ha kana eta nafsu. Ala syukuri tingkat cicing. Wala yuharikuha jeung teu ngarobahkeun makhluk ha kana eta nafsu. Ala harokati nalika robah. Awak urang robah, lain ku urang dirobahkeun, Allah nu ngarobahkeun.
Ayeuna aya urang aya lain urang ngayakeun diri urang. Allah keur ngawujudkeun illa bi qudratillahi ta'ala. Anu kalawan kudrat Allah Ta'ala. Wa bi ayati jeung kalawan hikmah Allah. Wa bi sukuni jeung kulantaran nyicingkeun Allah. Itu wa bi harakati jeung kusabab kulantaran ngarubahkeun Allah. Ada sia ngalogatanana ya bisi kusabab cicing Allah robah Allah jadi palasifat. Wa bi sukunihi maknana jeung kusabab nyicingkeun Allah wa bi harakati jeung kusabab ngarubahkeun Allah. Awas logatan bisi poho si jadi mutajilah. Wa huwa taritu makhluk, il makhluk tegasna makhluk. Layam liku tengah milik makhluk naf'an kana manfaat wala darar jeung kana madarat. Wala sayan jeung tengah milik naon-naon di halatil hayati dina tingkah hirup. Wa fil mamati jeung dina maut. La nafsat wadat wala iradatan wa pakarepan wala fa'lan wa pagawean. Nu disebut karep dina diri bohong eueuh, diri anjeun eueuh, pagawean anjeun eueuh. Sabab makhluk hakikatna eueuh. Kama qala seperti ada Musa Allah Gusti Allah Taala. Jala agung nang dikruh pitutur Allah. Allah wa Gusti Allah eta khalaq hukum ngadamun Allah. Mamajeng kana ka aranjeun kabeh. Mamajeng kana perkara ta malu nang marigawe aranjeun kabeh kana itu mah. Allah nyieun aranjeun jeung pagawean aya di anjeun. Sakur nu aya di anjeun bisa hirup wujud eta tapak damel Allah jeung termasuk diri anjeun. Wa makna khalqi ari makna khalqu ngadamel eta takdiru nakdirkeun. Allah nakdirkeun. Al amalu ari amal eta al fi'lu pagawean. Wallahu ta'ala Gusti Allah Ta'ala eta muqaddiru dawatikum anu nakdirkeun pirang-pirang diri anjeun. Wa anfusikum jeung tegasna pirang-pirang diri anjeun. Bisa ilil aqwa bisa ilil aqwari dina sakakirina pirang-pirang zaman. Wa min hadzal lafzi jeung eta tina ieu lafaz ilmu qadir tegasna lafaz qadir lidawatikum lapatkeun kita aqal ari di angan-angan waktu tasawur jeung digambarkeun naon sifatun sifat wa ya sifat eta sifat qudrat sifat qudrat Allah Ta'ala jeung Allah Ta'ala eta muqaddiru afalikum anu nakdirkeun pirang-pirang pagawean anjeun kabeh wa ya itu afal eta al-katuroba masukun jeung cicing jadi loba jeung cicing asal Allah. Wa min hada salantina ieu berkah ieu panerangan tuta aqal di angan-angan aya deui ngan afalun pirang-pirang pagawean min takdirillahi ta'ala tina takdir tina ngamastikeunana tina nakdirkeun Allah Ta'ala bahia ari itu afal eta Allah katuroba wa sukun jeung cicing wa beruhan jeung lian tilu kabeh wa beruhan An-nabi atu anu timbul min qudratillahi ta'ala tina qudratna Allah Ta'ala. Walil makhluki jeung eta pikeun makhluk la syai'a wa nanaun wala milka wa milik lahu pikeun makhluk. Illa dakwal kadibati angin pengakuan bohong. Aing aya bohong. Kuring usik bohong. Mane mah sakadar diusikeun teu boga usik ieu. Kabeh nu Allah. La nafsa eueuh dan wala sifata eueuh sifat. Wala pa'la pagawean kamu pikeun makhluk illa datallahi angin dan Allah itu al-wajibah anu wujud angin dan Allah al-wajibah anu wujud al-wajibal wujudi anu wajib wujudna itu wasifati jeung sifat-sifat Allah al-kamaliyata anu sampurna aya ari itu sifat eta al-hayatu hayat wa gurida wa guruha jeung yanti itu hayat wa palahu jeung kana pirang-pirang illa angin pirang-pirang pada melan Allah itu nu aya madat Allah sifat-sifat Allah jeung pirang-pirang pada melan Allah azza wa jalla al kharijata anu timbul min sifatihi dina sifat Allah wa hiya ta'ala itu af'al eta al-hakatu bahwa sukuna jeung cici wa beriya jeung dia nu kabeh waliyadal makna karena imana qala ngada musonib fi kifayatil awami dina kitab kifayatul awam al-ansamu ari pirang-pirang jisi eta mulazimatun al-mulazamah al-a'radil harisan kana pirang-pirang sifat anyar wabil aksi jeung kalawan sabalikna
Laisa itu aya non al-aradu pirang-pirang sifat muanyar eta al-mulazamatu si anu mulazamah lil ansami kana ansam. Lebah dia nu disalahkeun teh. Kabeh jisim mulazamah kana al-radul hadisa kana cicing jeung usik. Pabil aksi jeung sabalikna. Tapi kumaha sabalikna? Laisa al-aradu al-mulazamatu lil ansam. Henteu ardul hadisa mulazamah kana jisim. Jadi jawabanna jika anu ardul hadisa aya tetap di Allah lain gitu. Ardul hadisa anu katempo ku panon mun ditingali ku hate eta mulazamahna ka mana? Ka Allah. Hal itu. Ka Allah ya. Tapi ulah netepkeun kana ardul hadisana. Laisa al-aradu al-mulazamatu lil ajab. Henteu pirang-pirang sifat anu anyar mulazamah kana jisim. Atuh ka Allah nya tetepna. Lain kitu. Mula aya harokat jeung sukun nu katempo ku panon nu dohir di ieu dunya tingali ku hate. Ka mana? Apalna apal Allah. Jadina harokat jeung sukun timbul tina apal Allah nu mulazamah jeung dan Allah. Nah itu menteri takwil gitu sih jadi kafir pala sifat. Mentak kalau menteri digurukeun ya kita jadi mutazilah mana? Mau jadi waliullah sama. Kadanya dina ngamanan ieu matlab tinggalin ka eta nu disanalahkeun ka ieu. Ku ajengan-ajengan takwil mana? Lain netepkeun harokat jeung sukun di Allah. Nisbatu amalil abdi nisbatun kasbiyatun